مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula mah laun ceramah ngadengin mah jawab salam loyok sok tepati sumangat tanya celi kula nu torek ya jalbe sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra khairal wara liyuriyahu min ayatihil kubra litakuna alaina iddata wa i'tibara. Wassalatu wassalamu ala ursila basira wa nadhira Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizatil kubra wa ala alihi wa ashabihi kiramim barara. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala fi ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabiyuna wa habibuna wa syafi'una Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam iltamisur rizqa bin nikah. Al hadis sadaqallahu ladhim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Wa qala Adai bin Zaid anil mar ila ta'sa wasa'an qarinihi wa inna qarina bil muqarrani yaqtadi wa in takun fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tusahibil arada fatarda ma'aradi. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ilaya wali hadhil jamaah ya hayyu ya qayyum ya hanan ya manan ya dayan ya sultan ya dzal jalali wal
para suyukun al-qurama, para alimil ulama, para kiai, para kesepuhan, guru-guru sadaya, bil khusus sepuh urang pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum beserta keluarga. Nu pertama kusim kuring dipihormat, urang doakeun mudah-mudahan para alimil ulama, guru-guru urang sadaya ku Allah Subhanahu wa taala sing dipanjangkeun yuswana anu barokah, sing jalembar dina rezekina, sing ditebihkeun tina sagala pancabahaya dunia sidarang akhiratna, ditambih keikhlasan karidoan dina hatena, pikeun selalu membawa urang sadaya menuju cita-cita anu utama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer min adnal wilayah ila alal wilayah, bil khusus Bapak Kepala Desa ataupun yang mewakili, oke, sahibul wilayah setempat, Bapak RT anu kusim kuring dipihormat, urang doakeun mudah-mudahan pamimpin urang dina raraga ngalaksanakeun amanah masyarakat, hakikat amanah ti Allah sing diringi taufik beserta hidayah sehingga bisa membawa daerah menuju baldatun thayyibatun warobun gopur iman aman uman amin tata tentrem pertora harjo ing madia mangun karso ing karso sung tulodo. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, sadaya jamaah anu hadir, ibu-ibuna, bapak-bapakna, pamudana, pamudikna, anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan sadayana sing diberkahkeun ke Allah Subhanahu wa taala. Oke, kanu janten sahibul hajat yaitu Bapak Opik beserta Ibu Opik anu dina wengi ayeuna ngajanten tuan rumah pelaksanaan pangaosan, mudah-mudahan urang doakeun naon rupi cita-citana nu alitna nu ageungna dunia akhiratna, mudah-mudahan sing dikabul dihasilkeun ku Allah. Oge putrina anu insyaallah enjing baris dirapalan, urang doakeun mudah-mudahan nikahna sing aya dina kalancaran, mudah-mudahan rumah tanggana sing sakinah mawadah warohmah, ngeureuh bae sanajan lain walem Jumat, ameh beteng tereh bekah ngasilkeun turunan anu saroleh jeung sarolehah, nu daraek ibadah, anu nurut ka emak nurut ka abah, ulah boga turunan anu haram jadah, sok ngamuk inung bapak nageh meningah ngah, hayang meuli motor jeung HP mewah, depira ku hayang neuleuk film doang majeng abah tiap malam Jumat. Naudzubillahi min dalik. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah, nu mantak urang penting ngadoa nikah supaya lancar, kumargi pada urang nabe ieu mah ka ulah loba omong kanu sejen jur teuing, eta ngahareupan jelema loba disakmal, eta ngahareupan jelema loba ulah dianggap enteng cak, ieu kikiran ulah dianggap enteng. Eta anu nekawinan khususna kadang-kadang ulah tak calon panganten lalakina kan wali bekilang wali atau wali kan wali sabocek-bocek nage wali he loba nu kagemer eta kisah nyata ieu mah lain ngomongkeun bukti eta kula keur nganter kawinan babaturan ka anak kakakna abah di Canali, abah Nuri teh panikah karerencangan
Abah Nuri pantes langsung ngawinkeun ku sorangan ngawit ngawakilkeun ka adina ka Abah Haji Basri dina waktu keur ngawakilkeun apan kieu pangtikahkeun putri kaula Nyi anu ngaranna ka Haji Basri cenah ngomongna. Naon ngerti geus sedangkan dina sapeker kadenge ka mamana neuk dikawinkeun ka adik mungguh nama meureun kitu pangtikahkeun ku Haji Basri eta mah ka Haji Basri kilang wali eta. Naon sababna demam eta macem-macem, aya demam berdarah, aya demam bola, aya demam panggung enggak. Ieu model kieu mun aya RT misalnya anyar keneh jadi RT titah pidato hareupeun jelema loba eta migdelekeun doang aya lini 6,10 skala Richter eta mik ngageuder eta ngageuder nan sababna demam panggung. Komo calon panganten lalaki komo lain santri-santri acan mah misalna hari santri mangus biasa ya ngawak-wak doang nuedan mah di balai sok latihan ceramah pan muhadorohan hilang gitu ge tetep bae keur serius mah dines kagemer bae eta panganten lalaki eka lain teu bisa sahadat ieu komo bari jeung heueuh mah menuntungna pangulu zaman kuari mah ku radil barang bae cenah urang sahadat mah ngan kula mah taki lamun nu nganter pangantena kiai ya make sorban pat kiai meureun atuh teh nya jeroan mah eta mangan casingna pan kiai cik nu nganterna teh ka pangulun Noel bah ulu cenah urang sadat mah barang bae yakin eta si panganten teu becus tak geus dikontak ti heula ulah tanu teu becus kirang nu becusna ge eta dua kalimat syahadat di hareupan jelema loba mah gati ka eta kobul narima padahal enteng pendek ulah makajen 10 kali kawin deh sanggup pendek tapi ketika dilakukan ku jalma anu keur demam panggung kagemer sabab eta mata jelema sari fokus kamu yang kabeh padahal mah anu hewan teu neulekeun acan pendek kula pernah nganter deui mantap kula mah ngomongna sesuai jeung bukti data ka tengah caprak gawe naon mantap kamari kula nyulah Isra Mi'raj kitab dardir ki pan eta Nabi Muhammad jeung malaikat Jibril datang ka Masjidil Aqsa asupna cenah ti panto Yamani panto anu ngarah ka belah Yaman cikula Yaman eta belah ditueun Ciririgi nu bener Kiai atuh pan aing teu nyaho gitu ke jawab aing can ngalaman ngan yakin mah bah ditueun Ciririgi eta gitu jadi ieu nyata di bae eta kula nganter kawin durul durul kumaha aing bae dia aing nu ngomong dia udah nyekal mic ke dia ya woi atuh pan kolot bala mah kitu mayar ge marai gara barai cenah hutang sepupur gitu nyantai bekanya jeung bala mah atuh durul ya urang maka durul lain ya balik mobil kula pinuhan aya durul mah karolet eta nganter kawin durul eta kula cik pangulu teh pan kitu ieu ngomongna jawaz tuka wa angkah tuka maktubatata sarwiti binti kejoy bimahri titik-titik nakdan pan dikenyet biasa leungeun abah pan di pangulu neuk diketrok neuk dikenyet kenyet bae cenah gitu ngan ada cuan ngenyet deui dikenyet ku pangulu geus beres ijab teh pangulu kumaha qabulna kalah barang ditarik teh ku pangulu muhun cenah gitu atau kudu nama mobil tu nikah bimahril madkur nakdan atau halal iya mah kalah muhun cenah gitu paruk nama beureun eta panguluna nya naon acengna kawin keuna sababna ku kagemer ka
kagemar ulah maido mata kurang doakeun mudah-mudahan akad pertikahan anak enjing sing aya dina kalancaran amin ya Allah ya Rabbal heku ngeunah eta urang Kak cicing dina grup urang cicing dina grup urang ngeunaheun ya grup naon ya urang pan urang masuk ngaku ahli sunnah wal jamaahnya ge Rajab teu sapoe-poe acan ahli sunnah wal jamaah Rajab tuh sapoe-poe acan bulak mending sampurna we 5 MK NS deh Masya Allah ngan alhamdulillahnya kurang ditulungan kene ku pabrik rokok jangan mahalan we rokok nu penting mah urang mengebul wah ai masalah eta mapan kumaha kadar kemampuan orang maka ketika kita ingin melihat bagaimana seorang laki sukses yang tidaknya lihatlah rokoknya kalau rokoknya memang seperti itu ya memang budgetnya seperti itu ngan ulah mamampuhanan Kak daripada anak yang ewe teu keparaban maka we naon penting mah urang mah ngebul kan Insyaallah. Ya grup kurang ahli sunnah wal jamaah kula nitip ka urang Cisentul ka urang mana bae wayahna ulah boga tujuan boga cita-cita komo dilakukan hayang pindah tina grup urang ulah banyak ulah jakwari pan loba grup kan nya ge pada Islam nges cicing di dia orang kajian cenangan ukur ngaku na doang ngaklim doang ahli sunnah wal jamaah kalakuan mah parolongo pan ya urang gitu ngan pan ngeunaheun ieu cicing dina ahli sunnah wal jamaah mana ngeunaheunana ieu grup urang mah loba kejoan Kak beneran loba kejoan bulan mulut berang jeung puting reot ka barat reot ke timur benar balik kiom kolowah memuah parcel sebulan turun kejo ring kejo time is kejo kurang waktu adalah kejo nu kadua time is udud waktu adalah ngabulak-bulak nah mata kaciri lamun aya kiai keur ngaji ngarokok bae yakin eta kiai ahli sunnah wal jamaah yakin umanu tengah rokok eta yakin mah manehna boga panyakit DKM naon eta dicatonan ku mamah mantak jatahna geus beak teu bisa menta deui ka ewe jeung sari teu pantes ieu kiai teu ngarokok sari teu sah teh cikulan mata hampura kiai aja nya tadi geus ge halal nih ya kiai tengah rokok sari teu sah jadi kiai cikulang mun sababna dak kiai mah sok nyurikeun teu boga duit dari amah nampang mah kudu aya bae pan ngarokok eta ciri boga duit Kak horeng mah ngahutang bari telok mayar deui atuh diang ngomong geus aing ngudud di rupiah mantap cenah anu nanya di surga cenah aya udud aya ngan eueuh seuneun aku kudu nyokot heula ka neraka ya Allah ya urang ulah pindah Kak cicing dina ahli sunnah wal reod sabulan mulut beak mulut silih mulut reod deui bae hal Tuhan saya Abdul Qadir Jailani alhamdulillah Jumadil awal loba nu hajat kawinan sunatan ruad reod Jumadil lahir kitu keneh bae raja Bandung ruad reod deui alhamdulillah ku kitu bae ge dah kecik ulah geus kurang kumaha tah hirup ngeunaheun cicing dina ahli sunnah wal jamaah ulah hayang pindah kana grup nu sejen Kak penting iya urang dengekeun ieu ieu jurusan ahli sunnah wal jamaah kene eueuh di grup si budak mau eueuh ieu penting ieu pan urang ngadoakeun tatangga urang ieu anu bakal nikah pan didoakeun tah pertama supaya lancar akad nikahna terus cina sakinah mawadah
warompan pan artina beureung eta antara dua panganten teh hade nya cikolot teh mah hade heuh atuh bager kitu bager pan ari hade mah pan beuteungna tereh reuneuh Kang didoakeun ieu urang heuh sing sakinah mawar reuneuh pan laju 7 bulan sok ngariung deui teh lah ngariung deui 4 bulan keneh laju ke 7 bulan pan urang ngadoakeun deui bae mudah-mudahan salamet nu ngandungna salamet nu dikandungna sing lancar dina ngababarkeun anak borokosot ngajuru pereuhan cukuran ngariung deui teh tah ngariung deui kercukuran pan ngadoa deui mudah-mudahan ieu urang kalih panjang umurna sehat jasmani siatoran panjang umurna baik lalaki maupun bikang kawinan deui mun lalaki sunatan ngariung deui keur sunatan didoakeun sing panjang umurna panjang umur dewasa boga jodoh kawinan deui ngariung deui boga jodoh reunuh 7 bulan deui geus 7 bulan pan ngajuru ngariung deui geus ngajuru pan pereuhan deui ngariung nanti kitu bae gedak ceramah mah duit melancar ganti-ganti sampai subuh malam geus eta muter didinya bae ya syarat panjang umur ulah gerak kiamat bae urang jeung mun dia andang ulah sok pede teuing dia mana yang ulah ngejot cenah datangan dek salamatan deui bisul moana hirup mah pan kudu karena Allah kah jauh urang ge pan penting ieu nya joina mah karena Allah ya atuh sabab manusia dina kita pawaidul makiyah eta pan kabagi opat hiji aya jelema pecak hiji jelema nu kadua aya jelema buntet macet anu katilu aya jelema katipu nu kaopat aya jelema rugi cik dina pawaid kitu jelema eta kabagi opat hiji aya jelema pecak anu kadua aya jelema macet anu katilu aya jelema katipu anu kaopat aya jelema anu rugi untung cenah urang nu pararecak urang lain pecak mata ieu Kang sabab innahu yambagi lil abdi salah satu asya arba'atu asya penting ke seorang abid eta kudu netepan kana 4 perkara al ilmu wal amal wal ikhlas wal khauf jelema mah ya jelema lain kakak ya jelema bisi lain pula nganggur ngomong ya iya jelema kudu netepan 4 perkara kudu boga nu 4 anu kahiji ngaran jelema mah kudu boga ilmu kan kunaon sababna fa in lam yakun lahu ilmu fa huwa a'ma lamun eta jalma teu boga ilmu maka eta jelema sarua jeung jelema pecak anu pecak boga dadeulean teh Kak munasabah bang emok ya lebih bae kunaon sababna teu boga dadeulean ya munasabah caul batur iwung batur ge digares bae naon sababna teu boga dadeulehan pecak atuh maklum bae nu pecak ieu segala di teu ngaroge pecak mantap kurang teh ulah sampaikeun pecak ieu kuari nu hajat ya nu hajat pan minta doa ka urang ya gitu hayang naon sakinah mawadah warohmah rumah tangga syaratna kitu ulah jadi pasangan anu pecak artina naon hirup eta kudu daek neangan ilmu Kak ilmu naon nu dimaksud nu utama adalah ilmu agama ulah maido lamun generasi muda orang pergaulan bebas ulah maido lamun generasi orang mabok-mabokan ulah maido lamun anak incu orang ngalaksanakeun hal anu negatif baik cik agama maupun negara lamun orang memang can ngabentakeun kana matana can nyaangkeun kana hate heuy eta Isra Mi'raj Kangjeng Nabi memeh ngoloyor pan dicangan heula Kang panina kita mah dicaritakeun Kangjeng Nabi eta dioperasi dulu dibedah dadana dibersihan hatena padahal dibersihkeun kok kotor maknawi
Kangjeng Nabi mah teh kokotoran. Urang nyunatan anak, ngabersihan anak gampang begitu maka boga duit 20 juta jadi. Teu boga duit, atuh tinggal dedenge bae mitoha irang ngawinkeun ari botong. Hah? Naon eta urang? Nepong. Nah, tepong kan kurang kadinya. Geus eueuh di beuteung geus payu kabeh, tinggal ngadedenge bae usim pencalonan sok aya sunatan massal. Duit dibere, amplop dibere, baju dibere, pokok. Babari nu kitu mah babari. Nu hese ge nyaangan hatena. Kangjeng Nabi ge geus diberikeun contoh dina Isra Mi'raj ka urang sadaya, dibersihan hatena, dipikeun sayang-sayang setana, dipikeun sakabeh kokotorna. Kunaon sababna? Ketika hati kita gelap, hati kita buta, pecak ngaranna, wajar munasabah urang ingkisarkeun, urang contohkeun ka jalma anu popoekan. Ya urang kuari ngeunah ge ku caang ka. Coba lamun keur bagi berkat poek. Bisa jadi berkat kiai-kiai kabikeun ka masyarakat biasa ya. Poek ieu nu teu kabagian ge mah loba. Teu kadeuleuy ya sugan teh eta jelema meureun horeng mah peti dibere. Poek ka poek. Bulan Ramadan moal kebal ieu. Eta nu poek hate geus ngomong ti kuari keneh ka. Aing mah hulap cenah dak Ramadan deui. Lain bunganya. Kalau hulap kunaon dia cenah aing mah sok tarawih teh capek cenah. Puasa hulap tarawih ngeun aya 2 peuting 3 peuting bari amin kadenge 7 pamatang. Tidinya mah leungit tanpa lebih hilang tanpa karana. Los bengolol malaman lebaran ngeriung. Ngomongna hulap. Pamajikan di dapur ngahaneutkeun kejo neuk saur pareum lampu cepret be. Salakina di tengah imah ngadepeng bae nonton TV lain ngadares Quran. Pamajikan ngompot da poek lampu lumpat di dapur ka tengah imah kanyut salaki ka tajo nu keur ngedepek mun ibu dial buncelik tak kanyut salaki di tajong ku wanita ku poek ka atuh ku poek sebenarnya muncang maka ada moal ieu ku poek kak cenah abi anter ki yuk ka jodog cik pamajikanna pugu poek dia mah dia bae sorangan mun duaan urang kasiling rengkas labu mapai bilik pamajikanna lajuna maka jodog wer benek ngisang ku parpapar man gayung gati poek maka ai cek kita geus aya sian horeng urut salakina keur barang nguras motor bensin campur oli kobel ampun lainnya dok nyaritakeun poek bahaya geus beres ngisang teh mapai bilik deui ka kamar datang ka kamar bebeja ka salakina bapana cenah barang kami mah sari tararebeb kieu cik salakina sing tadi na kita beblet pugu beda ieu mah cenah ngakanelan ngata beban bari jeung rada ranyeng kieu rarateun naonannya coba sorot kaya naonan cik salakina surat sorot dia ngaran boga baterai mas entar tadi mau poekan dia sorot kunang kungai atuh naon bae kasupan kadeur jadi meuli ranyeng kieu aya ge korekas dia mah cenah jor teuing kacetrekeun cenah kadeur deketkeun kana barang pamajikan dicetrekeun kududun kahuluan ka barang pamajikan gara-gara naon eta gara-gara poe ban mojoan nya bensin mangisono iya bejana pan pemadam kebakaran turun ngabakarkeun barang pamajikan cenah ngamanam pamajikan gara-gara nata gara-gara poe seluruh takbir konten-konten anu kapanggih ku Kangjeng Nabi waktu perjalanan Isra Mi'raj itu adalah gambaran jalma-jalma nu poek hate KBG jeung moal diambil pelajaran moal jadi iktibar kudu poek hate masjid sakuma caangna sakuma megahna sakuma bagusna kudu poek hate mah jeung torek ceurina moal kadenge nu adan jeung teu kadul masjid teh
Kala-kala baheula bari mau center gede kana hulu teh ya. Baheula center kan pan gede kana hulunya. Aku make eta teh ya baterai, batu baterai laju dihirupkeun pan kabel diantelkeun kana awakna teh ya geus. Maju pas salat subuh ku aki-aki diingkeun ngagencet bae. Burung bae saha balik poek ka beak batuna. Baheula mah eta baheula kilang poek bari jeung jauh eta mushola. Masjid cik baheula teh. Masjid lah ngomong baheula ya. Eta masjid balai kamang baheula jauh ka jauh bari jeung poek tapi dararatang. Pikuari bari jeung deukeut caang. Kadang-kadang tiang masjid kitu nya sabaraha. Ala-ala ku daging kebo asup ka masjid lebaran mana nama. Insyaallah. Caang ilmu tanpa ilmu maka jelema eta bakal poek pecak. Geus boga ilmu fal ya'mal bi ilmi kudu ngamalkeun kana ilmuna. Wa ila pamahjubun lamun eta jalma boga ilmu ilmuna teu diamalkeun eta nu kitu jalma anu mahjub anu nu kahalang anu macet boga ilmu tapi teu diamalkeun. Pan eta kieu bae ka nu ilmu mah loba ieu nu ngaji mah ngabadeuk nu jarang ge nu ngamal. Komo eta grup ibu-ibunya grup ibu-ibu eta kana ngaji di mana ge insyaallah alhamdulillah tingkat RT seak tingkat desa seak kecamatan kamu seak balik ka imah seak ka salaki seserian ya mah eta suak seak ka salaki ngamalkeun kana ilmu teu ka atau henteu lain ku teu nyaho eta mundurak mana eta nyahoan ka tapi teu daek ngamalkeun kunaon sababna itulah hidayahnya memang belum nyampe karak daek karak boga hidayah amah can aya hidayah kosong anu sok diomong kurang taufik jeung hidayah sabab naon ngaji hulap ngan ngamalkeun leuwih ripuh ka gitu sedangkan lamun teu diamalkeun ilmu atuh manfaat gunana ieu udah dong pamajikan urangan untung baik kak eta karaknya kakak sabab naon sok daek ngaji mun telok ngaji banyak kayak kakak atuh balik ngaji pan curug meuli bentik-bentikan irung salaki dasar memeh ngaji geus ngancam salaki heula heh ka dia kumaneh naon cenah kumaneh bae mun geus salaki bari jeung alhabatan nini kewuk ngomongna gitu ka dia kumaneh anak nahan dia sarmoana kan jeung ngaji mah anak ngaji ka dia heula kumaneh ieu pan setengah 8 kami tas nasion teu 3 duna dipoekeun mah ku kami atuh kaberangan kami moal bisa takorum ka Allah di monyong-monyong nyawa bae bibir maju wayang cenah ieu nya poekeun sampaikeun tuh kana sampaian awas mun balik ngaji kami can dipoekeun gerak bae pan memeh ngaji ngancam salah ya Hage sareng mawurnya kan tuh kaneng aing merancang teh joli cik salah. Balik ngaji meuni bentik deui curug ka salah. Cek ka dia kumaha? Naon deui dia? Deuleuh tah tai naon tadi sosontok. Atuh tai kotok cik salah kan. Atuh lain tai RT kunaon tadi pijet. Kudu ku ewe bae. Nah eta ngamalkeun kana ya. Bisa ka? Bisa. Ngan kakak kudu pasrah bae narima bae kunaon sababna ieu mah kalah nyalahkeun kiai nu magahan aing paling jengkel eta pernah baji kula mah cik masyarakat kiai sing bener eta magahan ibu-ibu ya kurang aja gitu kan aing neuk kumaha jeung aing maksudna kumaha ya kitu heh ngaji ongko eta pamujikeun kula cenah nyieunkeun kopi ge talok dae cik eta salakina teh dijawab ku kula buku aing geus saroba bae ku aing teh dijankeun liwamat atau pan kewajiban mah kewajiban salaki kak ewe kumane aya di imah kumane di parene ku kumane dicolok ku kumane kunaon sakti anu ripu aneh yang mamere rokok teh lo ka kiai ulah tamasrahkeun teh sok aya di dia pamajikanna neuk ngaji ka kiai masrahkeun
Mangga ke pagahkeun bisa yang ngasa nyolok bae cenah gitu. Moal Kak. Moal. Oh ternyata mati gua ada sarana aja. Telo boro-boro. Tapi pamajikan orang daek ngaji ruad reot tapi ngamalkeun macan daek Kak. Ngamalkeun macan bisa mantap urang mun penting mah daek na bae heula ngaji. Naon sababna? Lamun urang teu boga ilmu, nah ibarat urang teu boga pakaian, ari geus boga mah tinggal make. Sugan hidayah nyusul. Sabab urang teh keur berjuang, keur nyiaran, pugu nyiaran bae teu meunang bae, komo teh nu ngadekok bae. Ieu mah disamper ku tatangga. Teh hayu urang ngaji, garabae cenah kami macan menang topek hidayah. Duang nu ngarti, can menang topek hidayah. Lajuna menang di mana teh? Di JNE Ninja Express si cepat. Assalamualaikum paket non topek hidayah di mana ti Allah mati ku hilang menyaran bagi hese tadi nerap Masya Allah amalkan eta ilmu amalkan gitu bapana baru naik ngaji deh iya Masya Allah eta grup bapak-bapak tadi kayak kami liwat tajeng cuk seserian adalah kanu pangajian di hiji lembur yang cina nyangka orang Sarabaya jeung lumur tanu ngaji bapak-bapak sisian musola gitu pindu atuh coba dipikiran kurang kieu ka eta pangajian sebenarnya hitung-hitung ngopi berjamaah bae urang urunan mah kadang-kadang pilih 2.000 urang eta malam pangajian tapi dalam kanu diuyup ku kakak nu dikenyoh ku kakak kopi lamun meuli dibagi dulu sabaraha sagelas 10.000 Kak minimal 5.000 lagi tadi na piring aya genep macem keur kali 1.000 be genep 1.000 Kak urunan mah 2.000 pan eta untung Kak barokah jeung kakak mana tak ka majlis salim pan ngeunah tinggal diuk ajeg ulah usik komo punya warak mucik lagu teh kamah bahamnya balem teu kenging nyarios tinggal cicing ngadengekeun naon hulapna coba kiai datang ke masjid datang ke pengajian nu dibuka kitab bunul obo hiji-hiji acan ka oga teh ngejengmutanana salah bedolun mudilun nya sasarnya sasarkeun tanggung jawab di alam akhirat kiai nu ripu kacamata kiai meuning ngamplen kana liang irung jakulan kakak mah tinggal ngadekeun mun rame seserian teu rame tinggal nunutan orang mah pan kitu ngeunah dong penting ieu bae kudu ngomong mah kula mah menikah sangka jubur-jubur hayang boga duit leutik oge Kak kakak mah dihandap huhahehe jauh sebelah hareupeun bara turuy tinggal ngenyohan bae kopi kula mah mana nah kopi di dia ulah tak kenyohan Kak padahal pangkatnya kurang pangluhuran pentingnya pangluhuran ngan ulah disangka nu di luhur ngeunaheun Kak belum tentu nu penting mah urang mah saling dukung saling barek kanikmatan nu di luhur mereka kanikmatan kanu dihanap nu dihanap mereka kanikmatan nu di luhur ya urang tipe tinggi jeung pamajikan sampai angos Kak asal siring barek kanikmatan kula ngeunaheun ngomong ku sabab nu ngadengekeun kakak ngeunang sabab anu didengekeun saling menguntungkan jangan nahan mah kun uji-ujian orang siling dudu sawang tinawang ngeunaan keneh kakak nu dicekal ku kakak mah udud ngakebelan ngahampangan jangan beaka dicekal ku ngaing pan mik ngakebelan ngacangkeulan ngeunaan kayak gitu kumaha nya kitu ngaji ieu mah Masya Allah ku ngedul-ngedul teuing eta ka pangajian babarikeun naikeun ke bokal hur mobil losbak daripada jelema nu telok ngaji asup ka majelis taklim kebo mah tinggal nyintreuk bae kanyutna ngajrot ka kana mobil jajal urang Cisentul nu telok ngaji cintreuk kanyutna da hareupeun musola nu telok berjamaah kitu nya singsakeun samping ku pamajikanan dorong ka dinya cintreuk kanyutna ngajrot tah moal kajian lain dukun bisa ngabaca pulang ngajrot mah paong nyabok mah pasti insyaallah
Yo ngaji geus ngaji amalkeun. Geus ngamal ya payuk lis amalah. Wa ila pamagbumi. Kudu sing ikhlas nalika ngamalkeun ilmuna. Lamun teu ikhlas eta urang berarti rugi. Nah. Kiai. Kiai. Ayo kiai di dia. Ulah sok jadi kayak bulan mulut doang dari. Ayo bulan mulut merake sorban. Eta kiai pan kudu ikhlas kak. Ngaranta ikhlas mau mending eureun jadi kiai na. Rugi kak di dunia teu meunang naon di akhirat poos. Kunaon sababna? Ku teu ikhlas mantak jadi kiai mah pasti kabehan geus setelan ikhlas ulah teu ikhlas ngarep-ngarep pamere nu mere mending mun cing ikhlas ngendengekeun masyarakat nu ikhlas mah kiai bae dari mulai ilu. Ya maka demi kiai kudu ikhlas anak karak bisa nginum seredkeun memajikan pagahan ku kiai giliran dipenta urunan jang listrik sabulan 10.000 ngomongna kiai ongkoh teu ikhlas hedengekeun pelongo ai kiai mah di mamade geus ikhlas moal masantren ka bale rombeng pinuh kutu mila baheulana lamun teu siap ikhlas ngan pan listrik mah PLN mah teu bisa ikhlas teu dibayar mah pareum dicabut aing otak dinutuur anak ngaji gue tarik nuturkeun teh sakola TK mah ditukurkeun ku urang ditunggu anak sampai balik mantak inung nu boga anak sekolah TK malah lintuh bener sababna anak mah jajan 5.000 inung 50.000 tinggal salakina doang pampir ngek monggolan papongkol lalintuh tapi jajal anak ka pangajian kanu kiai naon daek kagiringkeun naon daek nungguan boro-boro bodoh bae doang ada ka mana los batur kabdalakan tuki muhaimin keur magahan bisi lelengutan kaciri eta ge teu boga udud teu boga kopi ulah kudu dipagahan jeung geus karolok ulah parolongo bae ka warung meuli rokok meuli kopi bikeun ka kiai moroge naon sababna ilmu dibikeun ku kiai ka anak urang mah mun kudu dibayar moal kabayar dalekeun kiai ja karunya kurang giji batur insyaallah dadar ya mah eta kiai sok arabongeun mun bulan mulud ngadenge penceramah ti luar mah puluhan juta belasan juta kak bari jeung sejam ai guru urang setempat 25.000 bae. Coba lah mikir saeutik kali. Mun ti batur 4 juta 10 juta atuh kiai urang 250.000. Pan geus bae teu nyentuh teuing kana hate eta. Heuh kiai mah ikhlas ngan ulah dihinakeun teuing. Jabatur masa jam belum tentu dipake ku urang ah. Tapi guru urang eta. Anak urang, incu urang kadang-kadang kurangnya masya Allah ikhlas kiai mah KBG ikhlas ngandalakeun pan kiai masuk loba anakna bisa masuk anak mah parang saya mau unggal tahun cukuran kira aku kurang anak batur ngabuadeg anakna kiai mah ngabuadeg matak ya rumah tangga kawinan tujuanna naon tujuanna li taksiril umam ngalobakeun umat Kangjeng Nabi sabab jika Kangjeng Nabi kula bakal bangga karena Nabi nu sejen dina poe kiamat wahai Nabi Ibrahim wahai Nabi Musa wahai Nabi Nuh dan lain sebagainya lihat umatku banyak ngepadet umat aing mah dilobakeun aku sah ya kudu pecina doang lasun ku kiai hampura kah oh pakai anakna alhamdulillah ai kakak mah pan ngirit bae ngirit di kabeh cinta ka parabat ai ngahinakeun Allah emang nu baraban urang saurang mah nyareat doang emang kakak langkah pasti ka mana kita langkah pasti ngeun penceramah langkah pasti mah balik pasti menang amplop urang teu langkah pasti ka mana ukur dharma nyareat hasil jeung ngeutan leutik jeung gedena geus eta karana ti Allah tapi orang masih di KB BDKB lajunareun bae ongkoh
Atau eta mah syariat iya, lah juga reuh jeung tatangan aja kurang tauhid aing mah malengap cenah hete di kabeh ongkoh meureuneuh bae. Aku secara logika kayak ulah ngomong hakikat lah. Secara syariat be atuh pilkada mah nyalemet bulan leutik barang salah kita teh masih gede lodong heula nu mana. Aing teu perkara rasaan. Pilkada mah jalan luhur eta mah jalan handap. Tereh jasa. Kumaha gitu. Lajuna jengkel di kabeh ongkor reuneuh bae dialungkeun bal kabeh na kapi beuni cong teh mau kotok bibit. Tah saumur-umur kotok teu ngendog-gendog. Cocok anu kotok bibit more. Insyaallah. Kiai mah lain kunaon Kak, nyahoan tujuan rumah tangga. Dan ada satu lagi syariat yang dikemukakan oleh seorang ahli seksologi, Dokter Boyke. Cik Dokter Boyke pan kieu eta masyarakat mun kiai anak loba sok ngomong kieu Kak. Yakin cenah kiai mah beukian. Nah hiji tah anu paling kula jengkel hayang nyekek ngomongna kieu yakin cenah kiai mah telok make calana. Ngelunyak eta Kak. Ngelunyak. Pencemaran nama baik gitu. Telok make calana neuk non banget dia mah mau calana. Jangan make calana keur sok dibuka heula. Atuh pan bedana kokolor urang jeung kolor petinju kan ai kokolor petinju mah neuk main dipake. Kokolor urang mah main dibuka kan. Jadi masalahnya lain telok make calana. Jangan make calana keur sok dibuka heula bener. Kiai mah lain telok make calana. Ngeun ku pedah kami ge narimakeun. Telok make sempak gitu doang. Naon pangaruhna cik ilmu syariat dokter seksologi ya, kalau seorang lelaki suka pakai sempak ya, besok pakai sempak ya, itu barangnya akan terbekap. Atuh iya dong ini yang BLT pakai masker kan? Nih dasar umur nage tinggal sabarabu arep buang nang tengah hiji. Menang BLT syaratna kudu make masker. Nih yang BLT ke kantor pakai masker. Barangis nerima duit paeh jangan ngap laju ngajak ngebe ya tercukup pan kabekep ya eta barang lalaki mun sok make sempak terbekep karena terbekep dia menjadi ngap-ngapan karena ngap-ngapan dia punya penyakit asma sehingga cairannya encer secara syariat kecil kemungkinan untuk menjadi anak syariat hakikat Allah gara-gara barangna kabekep syariat mafhum mukhalafah kumasa balikna jikalau seorang lelaki tidak suka pakai sempak seperti kisah mah kamu rekasat ya atau kumaha aja seperti Ki Muhaimin itu barangnya akan bergerak bebas. Nah, bergerak bebas ke kiri ke kanan ke depan ke belakang gundal gandul berkeringat sehat sehingga cairannya kental besar kemungkinan untuk menjadi anak. Dah ulang dulu tolong pakai celana. Kiai anak naloba coba tingkatkan eta masyarakat. Kiai memetik wah demo ka Monas, demo ka DPR, demo ka kantor presiden kadeto tayakeun gaji kami mah teu boga gaji. Kami mah teu boga NIP. Teu boga NIK. Nomor induk pegawai sugan aya. NIK nomor induk kiai. Allah. Ya. Coba eta urang karunya ka guru urang ulah urunan ti bawa ka kuari teu naik 2000 bae. Nu ngajina 20-an 2 kali 2 40.000 nu 20.000 pake uang kas pengajian nu 20.000 dibikeun ka kiai amplop mending ipis cik nu mikeun teh ketua pengajian sing ikhlas bae kiai nyoh nyawa bae bibirna. Ya Allah anak kiai loba dah. Gitu oke kiai cenah urunan sabulan 10.000 mah nu ngajina ge lobaan atuh masih nyesa pakai listrik mah naon kiai bibirna telok ngudut teu mikir
Saya tanya sakena pakai ngudu dige. Non ewe na tolok make skin care. Skin care. Skin care. Panjaman Korea mata bikang lamun teu make eta muriang. Deulekeun alat-alat bikang. Macam-macam. Citra siang, citra malam. Citra siang malam. Pakai siang dipakai malam lagi nama doang cara bulan ya salah make cara orang nyandek tadi minta kali lipan acan tuh nu penting pakai samping pakai baju lah terus cataran apa Masya Allah ya Masya Allah ikhlas memang ngamalkan ilmu ikhlas ngan ikhlas eta bukan berarti tidak menerima sedekah lain menerima pemberian lain ngan ulah menta ulah ngarepkeun kitu wungkul anu mah alhamdulillah gitu. Nah lamun urang teu ikhlas otomatis eta urang rugi ngan kajian ikhlas tetep bae urang teh kudu tepan kana kaok naon kaok kudu roba rasa kasieun bisi amal perbuatan urang teh teu endah teu ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Sabab ya orang mual cicing hirup di alam dunia baik, ayo orang dia hayang hirup baik. Orang ya bakal paeh mun eueuh akhirat roge urang. Nan sababna di alam dunia teu aya keadilan kan. Hukum menang jen jelema bisa putar perbakta anu salah jadi benar, anu benar jadi salah. Hakim teradil mah Allah Subhanahu wa taala. Eta galengan urang, piheuletan urang, kadang-kadang kudu nyaman bea, lamun kudu turutkeun mah kudu pasea anu bolok jeung sajabina, ngeun nu ngripuh, jor teuing ngeun aing teh ikhlas dalam akhirat utungwan. Aya pengadilan. Aya pengadilan. Nya ge hak urang. Mun aya nu ngrimbul fitnah apa merasa cicing bae. Komo hukum-hukum di daerah urang mah geus teu aneh ka. Ya akhirat urang bakal paeh. Ieu kakak moal hirup bae jeung kula mah enung eta hirup bae enung. Baik-baik kene baik. Sige, orang hirup bae sorangan, pedagang bakso pae. Pedagang pecel lele pae. Warteg pedagangna pae. Atuh panong barang dahulu, pae-pae kene baik. Doang jelema kabehana yang loba duit, moal enak kabehana yang loba duit, mah pae kene baik. Benar sababna atuh kabeh loba duit, mulai pedagang berharap moal. Nah duit enak diladar, teh enak. Nah kabeh yang jadi penceramah, korsina dengan sakieu moal muat. Nasi molaan sarua ku ente beda percik wali anyar teh geroma irama ya kehidupan berputar dan berjalan ku lantaran beda gitu atuh aku ya tukang ceramah kakak tukang ngadengekeun ya urang mah di imah gitu tukang ngadengekeun ieu nya pamajikan sok ceramah mah jeung pamajikan mah ku lamaan eta teu nya barang tanya aya batur ge kitu bae bikang mah eta kunaon buah eta mun debat jeung salaki menangan bae eta omongan salaki kaparet bae lancar wahyu ti juring bener mantap lalaki ya ulah loba ngalawanan pamajikan percuma moal menang eueuh sejarah lalaki menang debat jeung pamajikan mata Rocky Gerung kakuari ali debat teu boga ewe teu boga pamajikan ka kunan sababna lamun boga pamajikan debat jeung pamajikanna eleh jatuh martabatna. Wah, itu nangis jalan keluarna lamun panjenengan ngawek-wek ge nya ya rumah tangga ngaran bikang geus setelan dealer ya ngawek-wek maka sabab bikang mah pan posisina kadua. Nu pertama lalaki Nabi Adam, ya orang penturunan Adam ya. Nu kadua turunan Hawa, tah pamajikan orang teh tukang ceramah. Eta posisi dua, delekeun sasatono doang angka dua, hiji bebek dua soang. Tak bikang mah mun teu ini bebek Yuni soang. Bebek aya dua kah? Aya bebek Costa, bebek jangkung. Bebek jangkung eta neuk ka mana ge balik. Bebek jangkung eta. Mata klub ibu-ibu mah neuk ka majelis salim di jalan. Di baturan. Datang ka majelis salim kiai mamagan mah. Balik sama beda tengah, datang kain, untuk salah nanti dibuat cita bebek. Selat itu sama, sana. Entah ngawek mangun ini bebek Costa, ngawes lah. Bebek Costa namanya, ker ngaji gitu. Dari kuda aja, sarmu baju na urut baik. Nak yang adukan baju batur.
Yang penting mah pakai baju. Mau sekolah mau ngomongkan kieu nu magahan teh ya. Aing mah kaduh cenah sugan teh maleng giliran kieu nu magahan. Bukan sok tuluh aing. Kolongo. Dia nu tuluh kieu nu disalahkeun. Ada teh nyambung dia mah. Mun tah mah kiai nu magahan hees ku maneh nyaring. Karak kiai salahkeun. Iya mah kiai mah mending peluk-peluk serius magahan. Ku maneh tunuh kudu disalahkeun kiai penting nyambung. Ah, bebek kostak. Entah ini bebek, ini soang buhungna lojor. Nuluan buhung batur bae. Nuluan pakaya batur bae. Dipagan ku salaki ngeluk mengeluk horeng lain nulut nek sang soa nek nyang kanyut. Mas tapi kanggo cerita istilahna ngeun lamun urang sabar ya di rumah tangga boga pamajikan carewet kah eta bermanfaat luar biasa. Bahkan mun bisa mah pamuda nu can kawin atau nu nyandung cari info di mana aya bikang pangcarewedan maksudna kawin ku urang sabab dina kitab dicaritakeun aya lalaki jadi waliullah ku gara-gara sabar boga pamajikan carew. Jadi orang ge hayang jadi wali mah geus kudu muter-muter tasbih kah nyar bikang pangcarew oh pamajikan orang geus carewet teh jadi wali kan. Sabar kan? Sabar. Boleh nikah. Hiji waktunya nage, eta babaturan di pasantren nek nyabakeun babaturanana. Assalamualaikum, waalaikumsalam, cik bikang na teh. Sakitu ieu nya buka kopi es semah deui. Anu carewet mah kitu. Ini bukan bae. Oh, cik semah teh nya. Ieu amat ieu mah. Saja nak gitu kakak cek wajib. Babaturan ka Ahmad jangan bala dibalik gue sebut tepangi. Kamana ka Ahmad? Allah kalau wong jor teng di gelong maung kan. Salah ki juga ke gelong maung coba. Mau dituliskan juri. Cara-cara begitu. Kalau gagal ngomong kan. Mun salah kena pulang bang doakeun supaya menang duit sakarung gitu. Lama teh di gelong maung kan. Ari balik ya cek wong jikana cek eta bikana teh. Oh kalau wong jor teng. Ajo, nek nang gitu perlunan atuh henteu geus sabar teh panggil. Tungguan burung di dia cenah. Tungguan geus kebal cenah ge datang eta ka Ahmad teh ti leuweung. Eta hurunan suluh sagede bocong kebo teu dipanggul ku mana? Dibawakeun ku maung kan. Suluh teh dibawakeun ku maung. Eta pamajikanana jeung dubaturan molohok bae. Neuleuh si eta boga ternak maung. Cik bokter teh geus eueuh teh mah dia iraha cenah ngurusan mauna jaker di bala dia mau puasa telok naon telok ngaji ge telok dia mah tapi ukari boga mau buku aing ge mah dia mah cik kiamat teh ngeun aing nangarkeunana sabaraha aing boga pamajikan carewet sakabeh satu nu galak di leuweung ka aing taluk bahkan mau keukeuh hayang mamaokeun suluh balik ka aing sabaraha boga pamajikan carewet teuh wong ge taluk ka hiji waktunya badeui cenah eta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh hapunten saha cenah ieu? Lain deui cenah ieu mah. Lemes amat. Hai teh sa istrina ka Ahmad. Aya nu kapungur teh ka mana? Teu aya cenah mentos maot. Tah mantap ka ibu-ibu sok cerewet teh apa dina carita ge. Lengek anu cerewet teh apa ya? Terepae. Eueuh. Ieu kamar cenah. Nuju ka leuweung cenah biasalah jalmi teh gaduh ieu meureun suar siar cenah kitu. Antosan bae nya doakeun sing salamet kitu di leuweung. Nah, mun antosan mah ngacalik cenah nya. Kali teu kebal datang ka Ahmad eta burunan suluh saya dibeuteng kebo dipanggul ku sorangan. Ngriuk-ngriuk. Ieu aya maung dia ka mana cenah? Tuh ngilas dia. Pan ngilas sabrak aing moga pamajikan deui ieu cenah. Dia sabar. Jadi artinya kesabaran kita itu sudah tidak teruji lagi. Karena pamajikan geus bager geus kakage lamun pamajikan carewet pelihara dan lestarikan kecarewedannya supaya orang teh jadi wali minimalna kan orang teu kudu melekatan badka teu kudu meuli korek kuping tai ceuleuh geus rancang sorangan cenah ya teh geus kumaha mun pamajikan ngawek-wek geus ulah dilayanan tinggalkeun meuli rokok 4 bungkus beak rokok 4 bungkus mopoan ya Kak. Deung deui oh nu ngadengikeun ngomong ngawek-wek ieu kunaon eta si eta ngawek-wek bae teu dekrep pan kakana jadi mustami setia cicing bae pan kebal-kebal mah cari urang panas jadi kami toha
nges tinggalkan mabur kege capeun sorangan jakuna ge ieu mun eueuh nu ngadengikeun mah ceramah eureun nya kula ge ka ulah ganti-ganti berarti lalaki eleh ku ewe teu bisa teu setiap nu mundur eleh da kan Agustusan nu tarik tambang nu meunang nu maju teh nu mundur ka hah tarik tambang aya kan tarik tambang teh siring tarik teh nu maju nu meunang nu maju teh nu mundur nu mundur ka nu maju mah kagusur berarti eleh nges urang ge rumah tangga mau politik tarik tambang bae mengalah untuk menang itu dasarna ge di lawanana mereka matu kari kadae ka paeh batur bikang ieu ngaranna ge laki gentleman eta tinggalkeun jor teuing atuh orang ditalak bisi teu payu deui pan urangnya gitu. Ya, tadi orang teh kudu boga kasieun sebab naon lamun teu boga kasieun cenah dia eta orang maghbun hirup teh loba katib sieun kana naon sieun ka Allah sabab urang lobana liar lain sieun ka Allah sieun ka papada urang mah sieun ka makhluk doang zaman corona sampai jumlah loba nu eureun pangajian loba nu bubar akibat naon sieunna lain sieun ka Allah sieun kana corona doang jelema sieun kana golok naik ka jawarana teh sieun atuh golok mah nyamar itu dikadekeun urang mah sieunna sieun ka makhluk kadeuring jadi gitu mantap berasihan teh urang jadi bari jeung Isra Mi'raj ya urang penting ieu nya lamun urang hirup hayang naik dina rumah tangga derajat dina pagawean segala ulah sampikeun ninggalkeun salat 5 waktu sabab urang ge bisa mi'raj ka mi'raj urang sapoe sapenting 5 kali sabab as-salatu mi'rajul mu'minin salat eta mi'rajna jalma-jalma iman ai mi'rajna Kangjeng Nabi teh naik ka luhur langit papanggih jeung Allah ari urang geus teu kudu naik ka luhur langit ulah yang naik buruk segala macam khusus Kangjeng Nabi eta mah urang mah salat sapoe 5 sampai 5 waktu ali qoqoblaliko bertemu jeung Allah sebelum sebenarnya bertemu di alam akhirat di surga Allah sapoe sapenting 5 kali urang papanggih jeung Allah eta ngaranna mi'raj urang boga kasusah bebeja ka Allah sebab naon dina salat adalah doa ngepadeg murubul robbi pilih warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afwani coba lamun barang peta ka jelema mun murubul kitu kan itu gede can dibayar kesang utang dibayar bireuti insyaallah tah eta urang ulah meninggalkeun salat 5 waktu moal barokah hirup lamun geus loba ninggalkeun salat 5 waktu sabab salat silat ari salat hubungan jeung Allah silat hubungan jeung jeung papada silaturahmi ngaranna hubungan jeung Allah hablum minallah hubungan jeung papada hablum minannas ulah sampeun kating galeun saduana jalan mun urang moal bisa kitu kan sabab Nabi Muhammad ge eta mi'raj padahal Allah maha kawasa keuna langsung bae ulah kudu buat buruk nyaman di langit datang jeung Nabi bisa bae kan tapi make sampikeun buat buruk bahkan dikawal ku malaikat Jibril bahan sasab gitu moal urang ge pelajaran pikeun urang hayang nyampe ka Allah ya hayang menang ridha Allah ibadah urang ditarima ku Allah hayang bener ulah jauhan pendamping urang Nabi Muhammad ge didamping ku malaikat Jibril nyampe ka Sidratul Muntaha tadi itu urang ge ulah jauh jeung alim ulama jeung para kiai jeung nu kararieu ieu nu kararieu mata penting hirup bareng jeung nu kararieu supaya kalakuan urang ulah kararitu ka nu mata kalakuan urang kararitu sabab urang telok diuk jeung kararieu gitu sok jeung nu kararieu mah tapi kararitu bae atuh teu kitu kan geus kumaha kitu jeung kitu kilang kitu ge kitu bae komo teh teu kitu kitu bae bab tadi ge hidayah mah can nyampe ka urang lobakeun dieu urang teu penting ieu ngahotspot ka ulama ngahotspot kamuliaan ja urang mah eueuhna naonan urang ngadonot ilmu ti ulama ngaji jeung guru-guru Nabi mah dikawal ku malaikat Jibril dibersihan malaikat Jibril urang gebersihan ku guru urang ngaji pamajikanna ngaji salakina ngaji anakna ngaji engkena nyampe ka Allah kabehan ya urang bakal maot moal hirup bae teu ngeunaan hirup bae maka deulekeun barang kakak hirup bae eueuh ngeluk-ngelukna teh dek meunikeun cipta moal ngeunaan ka moal ngeunaan moal bisa ruku moal bisa sujud moal ruku tur jadi 3 sujud kadongkrak kunaon sababna barang hirup bae nu ngeunaheun mapan wanci hirup gunakeun mangpengker hirup denge kan ibu-ibu
mun barang salah ki keur hirup gunakeun ulah sok neunguan geus paeh hese dipaksa ge molekot wan keur hirup wan paeh nu pisengit mah wanci hirup kalah paeh wanci paeh kalah hirup si gemik wanci digunakeun bisa paeh pan pisengit eta menang tidak deker nama cik pamajikan Gusti aing eta kieu tak dan assalamualaikum doa sakeudang beueusan doa gangain kudu mandi beh jangan sabab nak wanci hirup kalah pisengit eta jelema ge kitu wanci hirup teh ngagunakeun keur hirup hayata qabla mautik pisengit geus paeh mah urang moal bisa hirup deui ka jeung goreng ruana deui jelema baru sok ngomong dia nya aing cenah teh eta can pantos paeh cenah tadi keneh ngobrol jeung aing umur ngora keneh ku ari paeh deui beh teu pantes kunaon nu hirup paeh jangan nu teu pantes mah tadi keneh paeh ku ari hirup deui teu pantes eta gawe naon geus paeh hirup deui kokoyongan ka majelis taklim geus paeh mah kabeh kadohong ribuan kuari mayat di alam kubur ribuan roh jalma anu jejeritan ka Allah hayang dihudangkeun deui ka alam dunya sanajan satengah detik pikeun ibadah ka Allah urang mah keur hirupkeun oh tak percaya geura ge paeh pasti kakak jejeritan kabeh ge nawar ka Allah yang dihirupkeun deui keluarga pan penting bae kunaon ya jadi sok berang deui penting deui berang deui kitu bae hirup mata paeh deui bae diumumkeun ku RT assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirabbil alamin RT anyar mun can bisa keumumannya gitu alhamdulillah cenah tatang orang tos maot mungeunna udah innalillahi gitu arek bisa ban tadi teh lebih aja doa mautna hadirin kakarak maut mah kakarak cik RT teh mungeunna mah mautna nembe pisan cik nu geuning ai pae sok sabaraha kali kitu teh maut mah kakarak ieu urang beureun ngumumkeun peucenan isuk mah batur paeh engke mah urang diumumkeun ulah geura nungguan majhul mumpung keur maklum urang kuari keur maklum aya keneh dalam dunia salat sorangan ngaji sorangan eta dina maklum ngaranna lamun kakak geus majhul pan disolatkeun diajikeun ngaranna majhul ieu ulah nungguan disolatkeun memang aya bae nu nyolatkeun makanya teu gableun naon oge Kak nu ikhlas ridho aya bae nu nyolatkeun hadiah mah moal aya tanya kisah man tadi beda salat tadi amplop daek nyolatkeun hadiah moal atuh heuh ngajikeun geura ngaji mah hirup geus paeh mah aya ge nu ngajikeun sakedeung mah memeh dikubur Kak eta mah hayang ngaji saminggu cenah teu deuk mere naon ka nu ngajikeun saha nu daek moal aya sak urang kuari keur hirup gunakeun mangpeung keur hirup insyaallah eta urang melalui peringatan isra mi'raj penting ayeuna sekaligus walimah atau akdu nikah urang sasarengan ngadoa ka Allah mudah-mudahan urang dijadikeun hamba Allah anu bersih hate anu caang hate anu nurut kana parentahna ngajauhan kana laranganna panganten anu bakal dikawinkeun enjing mudah-mudahan jadi panganten anu ibadah ka Allah dina rumah tanggana ulah loba ninggalkeun kewajiban ti Allah Subhanahu wa taala urang doakeun hajat mudah-mudahan kaberkahan harina kacukupan sing sakabeh pengorbanan dijadikeun sedekah ka Allah anu dibalas berlipat ganda amin ya Allah ya rabbal alamin kirang langkungna nyuwun dia punten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.